Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Haturan kaum dangu sadayana wilujeng wayah kieu patepang deui sareng pun emang dina guaran dongeng Sunda Sirah Nabawiyah. Ulah hilap toel heula like sareng subscribe mugi bae kasayan saderek sadaya sing janten cengcelengan sampeureuun jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami ngawitan ieu guaran. Bismillahirrahmanirrahim. Seri anu ayeuna urang malikan heula ka tukang ka seri anu kagenep. Urang kawitan ku hiji tokoh anu boga ngaran Qusay bin Kilab. 500 tahun lilana suku Khuza'ah ngalindih kakawasaan suku Zurhum. Di suku Zurhum aya hiji pamuda anu perceka sarta tulaten ngimeutan sejarah anu geus kaliwat, khususna ngeunaan nagri Mekkah. Manehna teh boga ngaran Qusay bin Kilab, pamuda asli ti suku Zurhum, turunan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kocapkeun dina hiji mangsa manehanana diuk sorangan di jero pangkengna bari ngekeuweuk tulisan anu ditulis di luhureun kulit sasatoan. Kadenge manehna ngagarendeng ngomong sorangan, "Be, nyaan suku Khuza'ah teh tetela ukur jadi manganeh di dieu teh. Kami oleh teu ngarti. Suku kami suku Zurhum baheula ngokolakeun ieu nagri dimimiti kosong tayana naon tug dugi ka ayeuna. Jadi sakieu majuna sing horeng si mana horeng anu boga yasa mah suku kami nyatan suku Zurhum. Keun sia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyatet kana tekad jeung kartagah hate kami. Kalah kumaha oge suku Zurhum kudu ngadeg deui di nagri na sorangan. Sok sanajan memang ari kiwari mah geus ampir teu aya tapak pemusuhan, tapi anger aya nu warna hak mah kudu diperjuangkeun. Be, anak itu mah kami tiwangkeun poe ieu kudu leuwih soson-soson dina ngusahakeun segala hal, utamana kami kudu jadi jalma beunghar. Mugi-mugi bae ieu teh sing jadi jalan pikeun ngarebut deui kakawasaan suku Zurhum kudu ngadeg deui." Kitu garendengna Qusay bin Kilab siga ngomong jeung hatena sorangan. Nya dimimiti peuting eta Qusay bin Kilab katingali beuki soson-soson dina raraga ngaronjakeun kaayaan hirupna. Estuning taya waktu nu kaliwat pikeun Qusay bin Kilab sagala usaha dicabak. Pamustunganana 20 tahun geus kalarung tisaprak manehanana ngehurung balung bari jeung ngobrol sorangan. Kiwari Qusay bin Kilab geus bener-bener sawawa sarta geus jadi jalma anu berat beunghar saantero kota Mekkah. Kocapkeun dina hiji mangsa Qusay bin Kilab datang ka karaton Raja Mekkah harita anu boga ngaran Hulail. Pangna Qusay bin Kilab datang ka Hulail, manehanana erek ngajukeun lamaran pikeun anakna Hulail anu cikal. Sajeroning lumampah muru ka karaton, Qusay bin Kilab teu oleh ngadoa ka Allah supaya pamaksudanana dilancarkeun. Dumeh salila ieu sok sanajan antara suku Zurhum jeung Huza'ah hirup akur di jero nagara Mekkah, tapi aya mungguhing patali jodoh mah can pernah aya kajadian suku Zurhum ditarima lamaranna ku suku Khuza'ah. Singkat cerita, Qusay bin Kilab lamaranana ditarima ku Hulail sarta Hulail menta supaya Qusay bin Kilab buru-buru ngalangsungkeun pernikahan ka anak awewe. Nah, atuh teu dililakeun deui.
Sabulan ti harita prung wae kerajaan Mekkah anu dipingpin ku Hulail ngayakeun pesta gede hajat rongkah ngawinkeun anakna ka Qusay bin Kilab sodagar pangbeungarna di kota Mekkah di suku Zurhum. Tang tuae pikeun suku Zurhum mah ieu teh mangrupakeun hal anu luar biasa. Dumeh 500 tahun kalarung teu pernah aya kajadian ngadahupna antara suku Zurhum jeung suku Za'ah. Dina poe anu geus ditangtukeun katingali alun-alun pinuh ku papae sarta aya papanggungan anu kacida gedena jeung agreng. Nya harita pisan lumangsung pesta ngadahupna Qusay bin Kilab ka anak Hulail. Kabeh masyarakat disuklakna tisiklukna pada datang hayang ningali kumaha ramena eta kaayaan. Sajeroni ngadahup ka anak raja di suku Za'ah Qusay bin Kilab kacida bisa pisan melihat mitoha kumantuan segala keperluan mitoha khususna dina ngaheyeuk nagara jeung ngaheyeuk pacabakan sejenna teu karasa. Poe kaganti poe, ahad kaganti ku ahad, pon kitu deui itungan bulan ngalengkepan hamalan waktu dina kahirupan jalma. 12 tahun lilana Qusay bin Kilab ngadahup ka anak Raja Hulail ti suku Za'ah. Akhirna Hulail tepi kana titis tulis bagja awak manehanana tilar dunya ninggalkeun kakawasaan anu salila ieu dikekeuweuk. Pok Qusay bin Kilab ngagerentas jeroning ati. Jauh teburung cunduk anggang teburung datang. Sigana ayeuna mangsana kami pikeun bajoang nyokot deui hak suku Zurhum anu dirampas ku suku Za'ah. Dagoan sarengsena layon Hulail dikurebkeun, jalma-jalma ngakimbung di alun-alun pedah kadenge bende kabuyutan anu ditabuh ku paman lengser di luhur babancong. Atuh puguh jalma-jalma anu balik ti pajaratan, boh jalma-jalma anu henteu kungsi ngilu ka pajaratan oge ari ngadenge bende kabuyutan ditabuh mah harita keneh maranehanana paheula-heula muru ka alun-alun. Dumeh biasana lamun aya bende karajaan ditabuh eta teh hiji ciciren yen bakal aya beja penting tur resmi anu dikaluarkeun ku pihak karajaan. Sanggeus jalma rebu-rebu kumpul di alun-alun kabireungeuh Qusay bin Kilab naek kana luhureun babancong kalayan gagahna keranan. Dukungsi lila manehanana mere tangara kasakumna masyarakat supaya repeh sarta pok manehanana mimiti biantara nepikeun naon maksud jeung tujuan pangna masyarakat Mekkah dikumpulkeun dina mangsa harita. Pikeun sakabeh masyarakat Mekkah kami Qusay bin Kilab ngahaturkeun nuhun kana kasatiaan aranjeun sakumna masyarakat Mekkah khususna ti suku Zurhum anu geus daek datang nohonan pangulem ti paman lengser ka ieu patempatan. Aya hiji hal penting anu ku kami baris ditepikeun ka masyarakat kabeh. Anu kahiji kami nganuhunkeun ka sakumna ais pangampih anu geus mantuan ngarasanan layon bapa mitoha kami nyaeta Hulail tug nepi ka beresna dikurebkeun. Anu kadua di Mekkah ayeuna keur dina kakosongan ti pamimpin. Kami minangka minantuna anu paling dipikanyaah ku Hulail. Poe ieu pisan kami ngangkat diri minangka pangganti Kanjeng Raja Hulail pikeun mimpin sakabeh masyarakat Mekkah, boh suku Zurhum atawa Za'ah. Pikeun jalma-jalma anu ngarasa kaberatan engke dina waktuna sidang meunang ngayakeun usul. Ngan sakitu pangumuman ti kami anu mungkaran hormat kami pikeun ka sakumna rakyat Mekkah Qusay bin Kilab Raja
Mekah. Ger kabeh anu lalajo khususna jalma-jalma suku Zurhum maranehanana empra ka Cidabungahna ngadenge eta pangumuman. Sangeus dibere tangara ku paman lengser, kabeh bubar katawuran muru ka tempatna masing-masing. Heuleuh waktosna seep cagah urang tenden dihanelem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.